danyaki itu hidup di dunia mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunya karena raga cing apal karena agama ari agama teh nu jadi agama hidup ke urang salah ku manusia tuh ari hartina agama teh nyaeta cenah mah cek sakaol anti riweuh cinta damai atuh damaikeun heula diri sorangan agama nu pangsaena sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nyaeta agama Islam inna dina indallahi Islam sanyana agama anu paling dipikaridho ku Allah teh agama Islam tuh dupi pangeran ngadamel deui agama sajabana ti Islam tuh eta we Islam dupi eta anu sok sanes agama ta eta mah agama anu lain ti Islam nyaeta agama menang maranehna tuluy ditaatan ku manehna teu beda we ayeuna nyieun arca tuluy disembah ku manehna tuh oh kitu ulah lalawora di padepokan Gunung Wilis Wanita Pramadita Kasumpingan Yunonoman nyata Raden Abimanyu anu tadina diberi ku Ramana Arjuna para santri catrik-catrik alolohok kaget nutaya papadana aya nonoman dedeg sampe rupa hade patut tenganyuk rupa tementa nyata Raden Abimanyu itu kaya anang umirangan diga haturan menak nampir dulu laksa ketika bingahan sepuh duduk dimimiti rengkak nepi ka sorana tembus ieu kana hate budak teh teu matak nimulkeun picurigaan kansa atuh gasik ditampi enggal ditaros dupi hidup teh saha anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana nampir buluhun laksa ketika bingakan kaula ngaran teh Abimanyu saha Abimanyu leres kaulamun atanapi Angka Wijaya angka 5 sepuh bulan sanes angka 5 Angka Wijaya nah ieu teh ceuli geus saliwang Adi Wijaya angka sanes Adi Angka Wijaya leres hampura jalu ayat lepatna kaulamun kakasih teh Angka Wijaya atanapi Abimanyu leres di mana menak kaula teh di Madukara di wewengkon Madukara leres negara Amarta putra saha hidup teh upami dipersanten mah kaula teh putrana Kanjeng Rama Adipati Arjuna ulu kanca gening putra menak gitu
putra papayung gening eta sampean duwi kabararen kitu eta kali Musa eta tepi karimil dina bitis tuh nah di mana wae atuh hidup teh ieu teh sadaya-daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh sakaparan-paran upino damel moal kitu keur mabok budak teh tapi teh katingal di negara lain mah aya tipu eueuh tipu mabok sabab cenah bejana dipusir dayeuh teh cenah ayeuna mah jeung aya tasi kitu naon teh kanca eta teh uluh kade kanca ulah ngalibatkeun maneh kanu kitu patuh cing nyaah ka nagara jeung ka bangsa cing nyaah ka diri utamina dupi ieu teh pertapa naon duwi kararesik sepuh ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu tutugan Gunung Wilis leres dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan sanes agul ku payung butut menak aki pisan salira leres atuh nyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemkuh kunyuk panjenengan ditampi nuhun menak ditampi nuhun tuh abong teureum menak didikan teh nah aisyud di negara astina anak menak teh tengah puting balap mobil ngaganggu katengtreman masyarakat atuh ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu kanca leres ieu teh padepokan tutugan Gunung Wilis dupi sesepuh teh saha kakasih ngaran kaula leres upama dipercaya mah kaula teh Pramadita sanes dinta Pramadita nah budak ngora geus saliwang ari aki onaman maklum da geus kolot kacareto teh pagi jami umase kaula nun hapunten teu naon nah tinu kitu-kitu aja di persoalan geun bae ke ieu teh naon keur salurumpaheun ka ieu tempat aki teh bingung sadaya-daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos hirup teh masih keneh jauh tina ilmu alang tina pangabisa tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh sasat putra ais pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak ceng-celeng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun di persanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahlukina moal tiasa ngajalankeun naon dupaha kawajiban salaku ais pangampi laras kitu nya ari kersa mah di dieu idek liher kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakulah sing saha anu hayang eta nu bakal boga lan istilahna papangi-pangi ajang lamun pangi keur jang uken keur si ujang tuh
itu ya pinodama kaulanun asa aneh uping kasauran neme pai paos naon tete papangi-pangi ajang lamun pangi keur paaci lain keur paaci jalu keur si ujang pinodama mun pagi jak si kohar itu ieu mangga nanging syaratna kitu jalu maha kaulanun da ari putra menang masuk salembina dipepene ku kudunya pasti naoge hidup teh putra nu nomor sabaraha hiji kaula teh cikana aya tuang rai aya nu mawih itu nu ngameureun pinodama biasana mah nu nunga masuk diogo goreng adat pinodama geuning seueur ieu teh para satrik di dieu kapan sakedik agungna pasantren teh di dieu teh nyaeta ngayakeun pasantren kilat jalu komodinasasi saum keseur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bag-bagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji kapati-pati ku pangarti ngeunaan agama da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apal kana agama ari agama teh nu jadi ageman hirup keur urang salaku manusia tuh ari hartina agama teh nyaeta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai atuh dameikeun heula diri sorangan nya pinodama kaulanun kitu jalu dupi anu palih ditu tah belah ditu mah barudak anu belah ditu mah anu tadina sok mabok geuning itu belu ligir make tato nu sok teler tah eta ayeuna teh dikoroyo ku Abah di dieu alhamdulillah eta digemleng nya ai geus apaleun mah kana agama manehna teh mulingkak puluh-puluh kana laku lampah anu geus dijalankeun ku maranehna baheula pinodama kaulanun kitu jalu aya hasilna jadi penting agama teh komo hidup ayeuna sasat salon ais pangampi kader kudu pisan teh jalu malahan cing jadi ahli abeh dititah ku batur abeh batur teh moal rugi nitah teh ka ahli mah sabab lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana leres kaulanun eta teh leres pisan ulah lalawora kasep nya naon pangna ayeuna cenah di negara sok loba oknum-oknum ta eta teh bonganna nitah ka lain ahli lain pakna tuh kadang-kadang lain ahli mah kena teh bakal pacorok kokod anu ku anu ieu ku itu ku ieu anu temahna kumaha dah bakal aya kaributan saeutik gede mah nya kecemburuan sosial kaitu nama nya pinodama nu mata kade pentingna agama teh di dieu kasep jalu pinodama ngan omat ulah nepi ka dipersempit agama teh nya pinodama naon agama nu pangsaena sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nyaeta agama Islam tuh inna dina indallahi Islam sanyana agama anu paling dipikaridho ku Allah teh agama Islam tuh nya
dupi pangeran ngadamel deui agama saja binati Islam henteu eta we Islam dupi eta anu sok sanes agama ta eta mah agama anu lain ti Islam nya eta agama menang maranehna tuluy ditaatan ku manehna teu beda we ayeuna nyieun arca tuluy disembah ku manehna tuh oh kitu ulah lalawora eta aya paripaos kiningan agama maneh makeur maneh tapi agama urang makeur urang tak ulah nepi ka kitu lamun agama maneh keur maneh agama urang keur urang sarua jeung eleh hujah urang teh sarua jeung eleh hujah kumaha teu beda we ti kieu geus kumaneh eta mah geus kumaneh bener urang mah ieu ta eta teh eleh hujah frustasi nu kitu teh padahal naon lakum dinukum waliyadin ta eta jadi la didinya teh lakna la libudi jadi pikeun maneh tuh gitu pikeun mararaneh agama teh pikeun mararaneh jeung kaula gitu lain agama maneh keur maneh agama kuring keur kuring lain agama teh keur maneh pigaweun mararaneh gitu jeung kaula gitu jadi hartina teh bareng sararea tuluy bersatu jadi ayeuna lamun lieun agama saja bati Islam eta mah meunang mararanehna tuluy disaremah ku maranehna bedienakeun disanajan berisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu beda saeutik paham jadi pasea tuh akhirna naon lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyeurkeun nu dipertahankeun ku maranehna teh golonganana tuh gerapek ulah atuh ira hadek bersatuna nya nu matak loba masjid ucan anggeus teh kitu tak akibatna coba lamun ayeuna runtut raud sauyunan babarengan mah gerapek nya sabaraha persen agama Islam di negara urang kapan 87% tuh ayeuna cokot teh tina 200 juta penduduk cokot 50 juta we sabulan cenah neuneun 1000 tina 50 juta pan 50 miliar da anggeus gerapek masjid teh sabaraha hijieun masjid tah gerapek tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna bari jeung tarapun-tapenta di sisi jalan nya pino dama ta ieu cirina naon can bersatu matak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun nya jadi ulah dipersempit coba diperlebar diperluas bongan tadi oge pan agama mah universal nya pino dama kaula coba tanyeurkeun nya eta akhlak anjeun pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP handap asor sopan santun ramah tamah nya pino dama nuhun sepuh sawangsulna kasep sawangsulna mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu soleh atunya cu ulah nepi ka jadi suluh nya leres kaula nun tak kitu nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra ais pangampih tangtosna oge tileutik teh dipepene ku kaliah dunya ai kitu kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya heuh bener
jadi atuh pamik itu maka teh kudu ngeureunnan soal dunya lain kudu ngeureunnan lain ulah usaha dunya mah teangan tapi hirup ulah dudunya jadi eta nu beunghar teh dudunya lamun manehna poho kana agama poho kana pangbalikan eta dudunya entong boro nu beunghar sanajan nu miskin oge seperti hirupna mikiran wae batur batur teh beunghar batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep juana eta dudunya manusia bakal kagencet kena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana nya oh kitu jadi pamijalma aya bari pinuh agama na yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian pikir ibadah lain tidak eta tetep manusia dihirup di dunia teh lian pikir ibadah tuh eta oge keur argumentasi kanun tadi teh kana inna dina indallahi Islam nya itu nadama nyambung kanun tadi ibadah dah laras ari Islam teh al islamu mangsala muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salamet jeung papada baturna kulisana jeung leungeunna duh ari ayeuna didenge-denge teh lisana cing cororowok ngomongna kasar leungeunna dipake ngaduruk pasar ngaduruk toko manya umat Islam model kitu apan lebar nya ta ieu teh akibat tina diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab anu sok resep ngusip tina cai kiru dipina damah kaulanu kade urang lamun diparangkeun teh mah jadi ais pangampi nyaeta anjeun mah sing bener-bener jadi panutan masyarakat teh kasep jeung sing inget deui naon samemeh diluhuk dina kursi gerak tatan anjeun ti ayeuna bebekelan tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigesaneun hirup jadi pamimpin lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang ujug-ujug diuk dina kursi bari jeung teu nyaho ilmuna tulu turun anjeun tina kursi dengan tidak hormat ya pina dama kaye kasep ya laras kaulanu bukti kata jiwe kaula teh pangersa nanging kaget nu taya papadana atuh hidup aya keneh rama aya kunaon dek masantren teu dijajabkeun ku rama eta teh sae pisan upami ibu sareng rama ngajajabkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hidup sadaya-daya sepuh naon anu mau putra teh jadi pibenu kudu jadi sepuh kaujeng eyang kaujeng eyang sadaya-daya eyang putra teh dina waktos ayeuna teh bener sepuh eyang bener sepuh sedengkeun amut kana katerangan Gusti moal bade ngahampura ka eta jalma upami eta jalma tanpa hampura indung jeung bapa sanajan ngulik pangarti neangan pangabisa ge moalana upami sepuh tengah hampura
Unyang kedah umat ulu ulah carekeun atuh jalu. Nah dadeg sampai rupa hade patut nganyuk rupa tu menta mun awewe teh mah alus laur hade tangtu. Nah ayeuna bet bedegong ka sepuh bet menang bebenua nu jadi sepuh da moal pati-pati sepuh ngabenua namun urang teu lepat tuh carekeun boa moal ngadudut urek batur mah cacaban batur sanes kaulanun naon wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra teh nyaeta musuh Kangjeng Rama. Ya seolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik nyewana ti jaman budak. Saha putra Kurawa acep geus mining puri kedah dikawin ku putra kaulamun ulu. Jadi hidup teh nolak meureun leres margi rumaos ilmu teu acan katimu pangabisa teu acan kapenak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kuno kitu putra teh ampun eyang. Tapi aiku kitu dah bener budak. Ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah bener. Ulah wa ka hartina teh ulah haripet kudu teureyeun kana da awewe mah loba. Moal beakeun. Tuh, cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan. Eyang kartun bakal ge anting. Gitu kasih tepino dama kaulamun. Jadi nanging aya wartos naon wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina. Tak iya jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan ukena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula nu daek samaledo. Itu baru tepino dama kaulanu dede kasih. Jadi tos lami ngantunkeun amarta teh tepino dama aya kana dua dintenna ti kajadian tepino dama saleresna eyang oge ieu teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipercaya. Naon kaulamun nya aya para catrik nu meunang beja cenah di nagara Amarta ayeuna teh aya pemberontakan aya karusuhan pasar-pasar didurukan toko-toko pon kitu deui dibaledogan teuing tina naon pasualanana di Amartana di mana ai bejana mah cenah di Rengas Dengklok aya Kalebet kusir dayu di Tasikmalaya di Situbono tuh di Tanah Abang dan di Tanah Longsor di Tanah Sengketa non teh tunga bodor ya hehehe keun bae gitu tah. Nah aya kajadian naon di Amarta teh nu bieu teh sanes pasualanana
da kaula oge abuskeun tata rucingan duka teh teuing tapi aya deui dukanya ketang cek sawareh mah cenah aya buta ngamuk ayeuna teh cenah Panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca nyiapkeun sejumlah pasukan anti huru-hara buah-buah atuh kieu we ayeuna mah eyang bari dek lalajo ka itu teu pinodama kalayan para catrik merendek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidup wayahna dek diangkat ayeuna diwasiakeun mah sanggup ajrih temenan putra jadi wakil tuasa kaulanun masih keneh sepi ku pangarti anu penting mah cicing heula we di dieu cicing heula we di dieu asa dieu ke heula dupe eyang keun eyang ayeuna dek init ka mana ho ka Amarta hoyong ngiring ieu aya di dieu sumung meureungan kapan seueur anu kedao anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaulanun anu tos pangalaman oh kitu teu pinodama sae atuh pami kitu mah keun bae yang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula itu kaulanun geura urang pake heudag wandili di sakedeungnya teu pinodama kaulanun lajeng wae panita Pramadita lebet ka pasante sumping di kapayungan Abimanyu sahaya Gilang Gumilang ieu panita Pramadita jadi hiji satria kasep garempereng koneng saya sekali cahaya benar awang cahaya sekar niwang wenira bangun buka cahaya negilang cemerlang papadane dewa Ramadaya mulai berdekatnya sudah dupilih teh saha ieu eyang teh acu wallah ieu teh eyang anu tadi teh nya anu tadi teh eta Pramadita diri lusilan paingan kiri ulang coba eta tidak lacan kena apa kapan diri teh gunung ngisi cacing paingannya tak besar kasar buk semerang nyamuk naon para satrik sareri iya kulat aya keanehan
dek milu moal abi banyak oyo ngiring lamun dek milu sok cicing dina susumping eyang na tiasa lebat kena susumping caritana ieu mah asup gitu bisa lah entong lebat carita sok abus jumput dina susumping upin damo lajeng wae Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing dina susumping anu palih jiwa ieu ge cicing dina susumping Upina dama kaulanun hayu kurang lumapan para cantik wayahna kaular ke HP di dia kalayan cing soson diajar pada diestukeun tak itu wong ngabarta yakin aya denawa anu ngamuk bejana maka bisa ngalesekeun ieu kajadian di tangti kaula pramadita lain nganu harti nganggap remeh ka sajumlah wala dia bala tamtama lain nganggap remeh ka panglima tertinggi negara Raden Gatotkaca ngan bisa jadi kaula bakal mantuan kana kaprihatinan di negara atuh ieu Bambang Pramadita halu mampah ngeplek saudara merak ibing saudara nyaeta watak wantos pinuh ilmu jemar panah nok di mana bijina di hayam berarti heula hayam sia teh bener heula hayam ai hayam di mana tina nok cing heula mana nok jeung hayam heula jiga nama emang nok jeung hayam teh balap goblok sia teh dan nok wae sukuan itu heula goreng sok heula mana nok jeung hayam ai sia teu mikir hirup teh ai barang na nok di dieu aya eueuh ai hayam eueuh ai mun nanyakeun hayam jeung nok heula mana cing mikir taluk dengekeun aing ngomong heula mana nok jeung hayam heula nok tah kitu kan diomongkeun ku aing teh heula nok da hayam nok gara sok ayeuna heula mana hayam jeung nok heula hayam tah kitu heula mana nok jeung hayam heula nok kitu eta kudu mikir kudu kreatif teh tapi da teuing ngalawan teh pogo teuing Tayna nanyakeun heula mana jeung nok hayam. Heula nok keneh gitu. Alah. Empuk. Di degete gitu. Nah. Heula mana si hayam jeung nu ngegolotrok. Pinah ka dieu pinah sia teh. Naon dengekeun ku sia. Suara naon sada kue mari banyak kue mari gitu pat dulu gitu hei manusia syak ngomong teh ini kumaha lamun pegat genggerong teh doli genggerong aing kumaha pegat saha elah mun cawerang goblok sia teh mun ngopi duiteun sia sora teh heumpeng mau jadi harta banda moal mun ngarentankeun ai hayang ka Dewi Persik nya mah dengekeun syak saha sholat harus bosorom lah udah kaget oi yo kadio beneran
Alah anjir sia Eh, ketika tepugu bentukna kitu lupaan gede hate aing ayeuna nah aya we. sugan teh kuringnya nu goreng patut dikeun aya nu leuwih Aya nu teh. da ieu nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur denge ku ya denge cuy naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk juga mangis meteng lamun dina mobil mah Naon kan? dewek sedan Dawala. dawala si lain truk Ari eta nu ai si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh Itu saimang atuh. bibitna kepancing ya lamun dina gedong dewek imah loteng Teng tipu kuring si lain imah bilik mah pilih. Ari aing teu boga imah nyambung kene sama anjing lumayan Leung dawa. Leung. Ari semoga mama acan. lamun dina erloji Ceng. dewek Seiko Saiko. kuring alba Abah. ari aing maok ya mah leung kene Leung aya nyamuk coba. menang mau boga menang maok oge Nyamuk. Leung rada nyamuk coba. ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku inung keluar tina palawangan inung biasa Tina rahim. ai kuring ciling meunang ngukut Leung anak kukut teman. hari si itu mah tina teh muning bijina si anjing Sakitu mah teu ambak kan. sabar saudara hate tatakinya nyeri mah Sabar kan. kuat kene Sabar. tatakinya nyeri mah lamun dina inuman Kopi. sok sia dewek bir manis teh kotak kuring sprite ari aing cikiih sabar hate dina punya anjing tuh Jangan sabar lu kekasih. sabar hate sabar anjing awas ya Jangan sabar lu kekasih Cina. lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning can apa meureun wah di ditu mah ai kuring teh lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah lapisan Lapis legit. aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok bener nu halus tong makasih udon kan kuku ieu teh yang siling teh pangalusna lawa kamek dewek ranginang nu tadi anjing tuluikeun si laing dawala opak hari aing jalana tenang daroba kene kue Sabar. sabar tabak Jangan sabar. Sabar. kene na maneh dawala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si laing mah nubil nuhun anjing Eta ngadenge kuditalian we nanti. Halus. Ngadenge kuditalian merukan barang nikmat. kesang ngedang
artinya ditiru di talian teh barang halus barang mahal tuh. Properti seni wayang. Nuhun parantos ngadangukeun wilujeng ngadangukeun. dina ti ucing bakal obat nyamuk atuh resepna naon dikumpulkeun terus siakeun hees diuwelkeun Males. alah males urang euy dek ka mana maneh jeung saha ngaran bade ka sawarga kuring teh hah dek ka sawarga teu sawarga emangna sia teh sok salat emangna aing salat kudu bebeja ka sia bener sia sok salat gitu dan sawarga mah keur jelema nu sok salat nu sok salat mah ka sawarga ka neraka anjir Woi, ieu jelema yang berbelat-belit ya agama anyar. brutal ngabulak-balik akidah Agama anyar. sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat aji teh Teruskeun. bejakeun sia ka menteri agama bae Salatna nu kumaha gitu. naon alesanana sia teh sok lamun si lain mawa lantang sok dituna ai sok teh naon heucul tah sok di dinya mah deui heucul salat sok ke salat nama diantep tah eta teh ka neraka teu ngarti teu ngarti Sok salat teh cul salat. tadi dewek mah sok salat teh cul salat anu penting sia mawa duit teu Kana materi kan. maksudna naon dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing emangna ieu teh tanah si lain ieu teh daerah kakawasaan aing saha nu ngaliwat ka dieu kudu mayar lamun teu mayar modar Wah, teh apaleun. ieu anjing Macam-macam gitu. naon sia tua-tua ya homo sia teh lain kuring mah ngabejaan bahaya di dinya bahaya naon di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu Wah, jelema bahaya sangat. nah sangar ieu jelema teh ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding anya celak neangan lawan saumur hirupna canyahoun digetih sorangan Kan. gerapek pecahkan gagor tasirahna kulinggis kuat modar Wah. Hati. lamun hayang salamet gitu oge tapi kuring teu boga duit tong aya alesan naon-naon Kepercayaan mereka. aya eta naon sia dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan ieu mah surat hadeukeun duit aing ge nyaho nyaan surat demi Allah aing mah lain duit pasrahkeun sia jika kadeukeun urang ku aing cokotna lamun nya mah surat ulah tuh berarti duit kumaha teuing euy sok teh kibikeun huang jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung aing sok tapi kapal bah mana pangga bisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat lamun ngagrup jeung aing hade ieu jelema Halus. ananya kae pi kageuleuheun Halus menjadi grup teh kompak. cekan sok lamun kitu carana sia sok buktikeun sia hoi nyaan pinteran euy gerakan naon teh gerakan kalakai ketebak angin Eta teh. hoi anjing
Gerakan naon? Gerakan naon? Anjing ieu. Luar biasa ini karontok angen di sunul. Wah, Ku huluna kadung teu diteke we. mun beunang. Balangah atuh. Jauh, mun beunang mah pasti. Weta. Woi. Wah. Anjir. Nyaan pinteran euy. Penek-penek ya pinter. Pinteran euy. What? Sok sia. Lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh. Sok ditutup liang ti korok wae. Ya atuh. Ada aya eta gerakan. Gerakan naon eta? Eta gerakan naon, Kang? Gerakan timbangan. Oh, eta teh. Kamana beratna musuh bawa kayaknya. Jadi lain aing nu notokeun, sia notokeun maneh. Rahasia teh sebenarnya mah. Ulah dibejakeun. Kudu Ya, aduh. Luar biasa. Ahli ulin. What? Tah, tuh. Kapan Wil? Tah. Ajing, ajing. naon? Beungeut aing kana tai muning. Hakan, hakan. Wah, batur engeh. Ewah, kepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka para penonton fans seni wayang. Mugia ngajantenkeun hikmah ieu tina pagelaran ngabahas agama anu salaresna. Mugia sing ngajantenkeun amal jariah kanggo penonton sadayana. Wilujeng patepang deui dina episode anu langkung-langkung sae. Sampurasun.